bagian walau Cedak saking pundi-pun dados dandaning carita Yaku kung gebang siwa lan Asokabe aude ngarah jarang hamil Denayu kadenayu ayu dua anak suku Abah Dedi pada tetes tumaretes kang tinaretesanana Astaga gak wiratanu lan patra Cimundang mah Cimundang Kabanyar Sari Kecamatan Panu Bangar Hari berjuang mah Urang ahiji Urang kemak-mekar Laksanakeun Purwa mentra winulan sastra tinuara alon panjanging wuwusin nengki kanda Purwa Tara Dupi basane Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara Tara itu carita boten wonten malih kejabi dimana di salabating pertapaan Parewana di Saptarenga pertapaan Parewana anu aya di sisi gunung di papai sejo lemok nadang daunan rajegna tatangkalan marga satwa rupa-rupa manuk gede manuk letik pasuliwer di barung jeung di sarada watak wantos anu jadi kasepuhan di pertapaan gaya sanes kakasih begawan abiasa eyang Pandawa Kurawa sampun dipun parting kang putu panengahing Pandawa Arjuna tekantun kasepuhan Lurah Semar Kudapawana ulo cukup Pandawa Datri supaya temelengkung bekasnya lahan mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja gerak tabeula gamelan teh Cakri Ade urang hiburan deui heula-heula urang ngesangakeun ka urang tamak mekar sadayana urang ngesangakeun ka keluarga besar di Amalantak Soreang Ranaya Hobi urang ngesangakeun kalau ka kawasan Abah Tidu SDR Amalantak Papak Serang Sararukmi mangade Bos Roni Amalata Pun seni suara Bapak Dede Ruhendi dipiring
gamelan Kebudayaan, kesenian, Ahendra Yuda Jaya budaya Kepanjang. seni pribadi Bos Haji Dayat Koranci kawih makan eta geningan lagu Hari pedaya Jatama, sanes lumaya, ambu iteng subah. budaya seni pribadi Abah Didu SJS Haji Robil Bos Bengkel Suku Makan Eta geningan lamun dijaki Hari budaya Ibu Ella Ruhendi Lambang bangsa Awis Jember Abah di SJS Awis Jember Nagarana Binangki Putra Urima Teh Abah Surga Kesenian budaya Bapak anak suharali Dina Guru baik Kura-kura keburang macam-macam beneran mancing juru dah beneran Bandaya Ibing Raspati angkat salendang Abah Didu walaweuleuh cenah teh. Kangen Ibu Lilis. Bapak Dede Ruhendi Aya Bapak Dede Abah Didu SJS Walawala Wilu kompak sedayana dulu. tepat Tukul sauyuna pasaka. pagelaran Aya ieu Lilis teh. pagelaran da seni wayang Pak Ade Patah serba nanas alam saya anu
dipintonkeun bos Haji Dayat Koranji Mama Filistina dipintonkeun geuning aman Kuki dalang Kang Hendra Yuda Cipajang anu bageus tamu Supi siendir pawayangan udeng teh Indri Pandawali mah siendira tekad kerangelingan urang Ari sangkan ulah kajongjonan ngabarung Pak Haji Warmek kanunya ngabarung tanpa ugeran pada kelingan tanpa ngelotang datang pasang angin nu ngabantang aduh muslim Pantong ala weuleuh kamarana tanpa babat payun budi Bapak Dede Ruhendi SPDI Ibu Ella Ruhendi MPD Bapak Anang Suherli Kapayun Bapak Saripudin Bahari Bapak Agus Cucu Sudraja Pak Ade Patah Serbananas Alam Sari Anu Bagen Abah Haji Entis Ami Haji Cucu Abah Didu SJS Anu Bagen Kang Ibu Iwalawele Apih aja dirahmat ku kenikmatan mesin dan nyanding hariring sekala nyanding
hidup walau SDS obrol. Abah hidup SJS mangkanya kakak kasanian kabudaya ada jasa nama geningan serius lumayan kasanian kabudaya jasa serius lumayan hari jasa nama geningan serius lumayan pokok dianggo hiburan ada di kontesan Kuya pertapan aja. Kuya pertapan ajar kang wina
Kagungan siwa kang umatur ing maha suci kawe prakadipara kadia sang wiku anjarwi Wiku Dang yang wayang gumiwang anugerah yang makawenang Kidalang udal piulang guareun papada urang pagelaran wayang purwa kaugar panca curiga silip siniratur siloka semo diwuwo sasmita iya diwuwo sasmita ajen seni adiluhung pancuh nang tunggalur nanyung picontoen pieun tengen menyepaneun larapkeuneun ciri manusia sajati tumampi takdir ilahi nyamuni ngawincik diri bakti kahyang maha suci wontening pertapaan parewana divsa terengga begawan abiasa sampun dipun parak ingkang putu panengahing Pandawa Arjuna kekantun kasepukan Lurah Semar Kudapawana anu tungkul kamalik lutatnya mah narimang sabda Hajrih ningali pamor ingkang begawan watek wantes begawan abiasa duduwong samanea tilas raja kerajaan Astina dina gelar Kresna dipayana anu tutas dening katimulan kagagahan lan kamandragunaan oge tekantun tutas dening didikan rohani lan jasmani lami-lami ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun begawan abiasa nyaur ingkang putuh panengahing Pandawa Arjuna ide buah ati kembang soca mustika eyang dipawenangan Arjuna tanu payus dipiagul kalayan dipikareus ku eyang coba menta diukna kahareup eyang sangat sono nu taya papadana kapayun calikna ngeur kapayun kula dawuh timalan eyang tipayun wayah dalem Arjuna nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyupan jenengan salira eyang ujas tuti hidup kumaha kula dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka ngeur atur nuhun yang kalihna ti eta naon Tobi tina naon rupiah kalepatan muga ageng suwut cukup lumur jemaraha puntena anu kateda eyang tina soal kasalahan timalan
Ari urusan salah mah urang pada saling hampura we. Oh leres ulah. Urang pada saling maklum. Da ari salah jeung bener mah geus ngajadi busana. Semuhun. Pikeun manusia anu gemelar di alam pawenangan ieu. Leres ulah. Da urang maka golong makhluk nyaeta manusia anu teu cicing dina hiji martabat, sok kabeneran sok kasalahan. Leres. Malahan cenah bener wae urang teh lain malaikat, salah wae lain setan. Leres sepuh. Timbalan hal ieu anu kudu dimaklum ku urang teh. Komo deui hidup katalian ku incu. Kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna boh incu-incuna. Si hampura ngeuh. Atur nuhun eyang atuh sabalikna ti eyang. Kumaha. Ampura tina dosa nu karasa tur dosa anu teu karasa. Dosa nu dihaja tur dosa anu teu dihaja. Dina mangsa eyang masrahkeun ka nyaah kanu jadi incu. Khususna hidup Arjuna umumna Pandawa. Pasti loba ti gejebur saur ti soledat letah langkung saur bahe carekna. Gerahampura ku hidup sabab naon? Pan eyang teges kolot. Tanda-tanda pimaweteun geus narembongan. Leres. Numutkeun pandangan syariat. Geus loba anu miheulaan eyang. Boh dahar ayeuna mah teu mirasa jiga baheula. Leres ulah. Boh pangdenge geus kurang. Boh panempo oge geus lamur. Pogoh ning huntu mah geus ti heula mari heulaan. Bisi ieu mah tereh-tereh rungkad caringin diburuan. Anu-nganung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana. Gerahampura ku hidup sabab naon? Kumaha sepuh. Bisi jadi pabeubeurang. Bisi jadi rintangan di mana eyang balik ka yaumil akhir ngeuh. Sami-sami eyang dihapunten ku wayah dalem. Nuhun kasih. Ari geus dihampura mah meureun hiji-hijieun teh caroplok rereged teh catri. Semuhun sepuh. Rada molongpong jalan ka gedong teu meureun kaula ari geus islah mah papada manusia. Leres ulah. Timbalan nuhun. Tatu salajengna ieu teh kaula teh hal-hal anu baris didugikeun ka salira eyang. Lanang. Kedange siang ge. Nya seweda sore kene ongko Ulah. ulah waka getah sarupateun. Timbalan ari eta di tukang saha nyempot. Piraku lali yang saha. Apan ieu teh Kakang Semar. Ulu cupu Pandawa eyang dulu itu. Tua geuning eta. Eta teh si Olot. Kakang Semar Badranaya dulu itu. Keur makaula teh mata teh geus lamur nempon nu jauh teh ngageblek. Katurug-turug Kakang Semar cicing di juru. Kahalangan ku Arjuna atuh ngageblek dedeleuan teh. Leres sepuh. Ari sugan teh kalangkangna Arjuna. Eta. Kapayun kasepuhan Kisabda Palon Badranaya. Dah Kapayun ka payun wae. aduh aya anak nyerang. Nyok semangat disimap dipun Semar nampi kana pembagi salira. Kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kaunyuk panjenengan juragan sepuh. Ditarima Badranaya.
atuh kalihna teh tabok pilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologok sareng sajabina malum ciri sabumi carasa desa jawadah tutung biritna sacarana pilih ayat cara nu teu sapuk sareng mamanahan salira saling maklum Badranaya Bagja ujag-jag wae salira mah nya kitu panginten jisim abdi maseur uncad incid ka itu sareng ka dieu kamamana teh jisim abdi malempang we sacara teh langsung panginten jisim abdi teh olahraga tarangan ngesena jarang tarakana ujag tarakana ojek tarakana nggreb-ngreban ngereyeun nikreh we kamamana teh nyeker Bagja Badranaya sumuhun atuh ieu jisim abdi teh jajab tuang putus saurna teh aya kapriyogian kasalira Bagja eyang ngahaturkeun sewunuhun laksa ketika bingahan ku datangna hideuk kaubaran kasono eyang kanu jadi incu khususna hidup Arjuna umumna Pandawa papunten kaula teh joledar kanu janten sepuh teu nanaon da hidup teh nonoman generasi muda pasti loba kasibukanana karasa ku eyang baheula keur ngora neangan pengalaman pikeun bakal hirup teh kaitu kadieu ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan neangan pangaweruh neangan ilmu anu mangpaat sabab ilmu anu mangpaat teh ilmu anu diamalkeun nya nu matak mengpeung ngora keneh hideuk mengpeung keneh jag-jag waringkas gerak teangan pangarti ti kiwari teangan pangabisa ti ayeuna komo hidup masalaku turunan aya turunan tereuh ningrat dihenteu-henteu ge kahareupna hidup teh bakal jadi ningrat bakal nuluykeun tapak lacak karuhun hidup bapa hidup baheula Pandu Dewanata salaku Raja Astinapura nu matak hidup ieu mah amanat teh ti eyang gerateangan ilmu pangaweruh sabab eueuh ilmu panungtung kasep sapanjang nyawa dikandung badan tetep unggah poe kudu neangan ilmu hartina kudu lapar ku pangabisa kudu haus ku ilmu timalan leres pangpangna ilmu anu bakal bisa nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat cinekna ilmu ka pangeranan nya sabab eta pondasi anu utama jadi anu kudu dipiheulakeun teh pondasina heula sangkan anjeun yen pangwangunan naon wae pangwangunan anu rek dijieun ku anjeun ari pondasi anjeun kuat mah bakal waweg eta wangunan bakal kokoh ditembrak ku naon-naon oge bakal anceg panceg teu ungut kalinuan tegedag kaanginan hartina istiqomah lamun pondasi ilmu tauhid anjeun kuat nu matak dirasrahkeun heula diri kanu murbeng alam hartina neangan pangarti teh urusan kaakheratan di mana anjeun dengan pangarti urusan kaakheratan dunya bakal nuturkeun maksudna lamun anjeun mentingkeun akhirat hartina dunya bakal nyampurkeun
dunya gerak tunuk anjeun ka manusia anu salilana bakti ka kami. Balikan deui. He dunya anjeun gerak tunuk ka manusia anu salilana bakti ngabdi ka kami. He dunya gerak perbudak eta manusia anu salilana tunuk taluka anjeun he dunya. Jadi anu diperbudak kudunya tak eta jalma anu rugi teu kasih. Nu matak anu kudu dipiheulakeun teh pondasina pikeun naon wae ilmu anu bakal dicangking ku anjeun nyata pondasina ilmu kapangeranan tauhid disebutna. Ilmu kapangeranan naha sabab saacana anjeun rek ibadah kudu apal heula ilmuna ibadah kudu apal heula kanu diibadahanana. Lamun anjeun teu apal kanu diibadahanana linglung maka sasar kaituna nya salah kaprah kaituna pek geura datangan ku hidup para alim ulama eta teh pewaris nabi para kiai para ustad pasantren jeung sajabana aluninuhung jemar ku pangabisa sugih ku pangarti nya timalan pek datangan ti heula eta saat sana anjeun neangan ilmu anu liar mengpengorak kene dan nganung harti kolot teu bisa berilmu ngan ari geus kolot mah loba watesanana kawates ku pisi kawates ku umur babari poho geus kolot mah aing ora keneh mah lega ambahan lempang nage lega panjang lengkah kaituna nu matak baik gerateangan ilmu anu mangpaat jaeta ilmu anu bakal bisa nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat timbalan yang gerateangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir ulah rek neangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir. Laras yun. Ya, timbalan pek mangpaatkeun jag-jag hidup. Mangpaatkeun jag-jag hidup saacana datangna rarempok. Mangpaatkeun cager anjeun saacana datang gering timalan cinekna mangpaatkeun ieu hirup anjeun saacana datang malakal maut sabab cing yakin manusia bakal pinangih jeung poe akhir sabab manusia dikungkung ku pati mun datang sok ngadodoho bisa berang bisa puting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyemput dina peti besi sanajan urang ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat pasti malakal maut mah bakal datang ngan bedana ti heula jeung pandeuri oge jalana beda-beda aya nu ngalangkungan teu damang heula aya nu ngalangkungan perang jihad fisabilillah dina mangsa ngalepaskeun nyawana aya anu teu damang heula aya nu cilaka aya nu langsung kusek teu pupugu sabab yakin manusia bakal pinangih jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maut pingaraneunana dah hakikatna mah urang ti mimiti hudang sare nepi ka sare deui nepi ka hudang deui eta kabeh jalan pimaweteun timbalan sedengkeun ari manusia teh beda jeung sato bentena anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang mah manusia jabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan
maka dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri. Laras sepuh nu matak sok manfaatkeun hirup saacana maot. Lamun hidup ayeuna jag-jag manfaatkeun jag-jag pikeun kapentingan balarea. Sabab jelema nu panghade-hadena teh saur jungjunan urang nyata jelema nu panghade-hadena teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kapentingan balarea. Di mana boga harta kekayaan anu leuwih cing inget sisipkeun sodako zakat infak jeung sajabana. Ya, sabab dina duit urang teh, dina harta, dina rejeki urang teh aya hak batur. Ya, timbalan sanajan cek syariat mah menang duit teh kesang sorangan, tapi hakikatna mah dia dibantuan ku batur. Kabeh manusia mau bisa hirup sorangan, nu beunghar ngabutuhkeun nu sangsara, nu sangsara ngabutuhkeun nu beunghar. Saling membutuhkan. Da kabayang lamun di dunia ieu kabeh jelema balaleunghar moal bener. Sok bayangkeun ku anjeun lamun di dunia kabeh jelema balaleunghar moal aya hihid. Da biasa nu nyeun hihid mah jelema anu leutik moal aya coet moal aya nu nipu meureun nya kade mah kejeung moal aya nu nipu moal aya tukang tipu meureun sepuh atuh buat teuing nu beunghar ge loba tukang tipu tong boro nu beunghar pejabat ayeuna ge loba nu jadi tukang tipu. Seueur kumaha eta? Ari pejabat nu nipu kumaha tingali dina mangsa kampanye. Apaan dina mangsa kampanye mah kadak-kadak tarurun ka lapangan. Dina mangsa kampanye mah daek ulin jeung masyarakat leutik. Tebar pesona kadang-kadang nomor WA ge dibagi-bagi. Nya timalan janji we muruluk ka rakyat. Aku akan membela wong cili, aku akan membela wong lemah, tapi kadang-kadang geus jadi dari pamimpin mah poho kana janjina ta eta pejabat tukang tipu. Mulai nu kasinggung ku saliuran salira loba pasti loba nu kasinggung ngan moal ngamak da di ngamakna ge meureunan manehna ge era ieu teh ka saha salira teh ka oknum pejabat da kabeh ge aya oknumna komo nagara ieu gede pasti loba pisan oknumna tong borok nagara ieu apa peuteui nya terang peuteui apa timbalan Bapak Tani melak peuteui tara jeung hileudna tapi naha di mana geus jadi na peuteui aya hileud aya wae hileud mah di rombongan ge aya wae di rombongan ge hileudna aya wae sepuh aya calikna ge dibalikeun di nu saya leup ge aya kan hileudna ge lekang nya timbalan tuh nu matak mangpaatkeun tadi ge kudu jadi mangpaat keur anu lian di mana boga harta kakayaan tingali bisi aya jalma tatangga urang anu teu dahar bisi aya tatangga urang anak yatim sabab naon anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae anu ngabohongkeun agama teh anu lain tara ka Mekah tapi jelas dina katerangan anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana di lemurna aya anak yatim aya fakir miskin
kalaparan teu dipalire ku urang ka eta jelema anu ngabohongkeun agama. Beres kelan sepuh. Ya. Sanajan hidup unga tahun ini ka Mekah, unga poe salat 5 waktu teu kaliwat, unga penting tahajud anjeun teu kaliwat, tapi tatangga maneh anak yatim jeung fakir miskin diantep ku maneh sia nu ngabohongkeun agama teh. Wah. Beres kelan. Kadang-kadang teu karaos eta. Ya. Timala nu matak mangpaat keur ulah ngagunuk-gunuk dunya. Da moal dibawa maut. Tuh contohna nyaeta di desa Tambak Mekar. Ieu kudu jadi contoh keur desa-desa anu lainna, lurahna ngadidik masyarakat pikeun sodaqoh, unga poe nyaeta sodaqoh anu disebut perele. Perele kelan. Dilatih sodaqoh, ari sodaqoh teh mangpaatna gede. Manfaat pisan. Da moal aya nu sangsara tina sodaqoh, moal aya nu sangsara tina sidqoh, moal aya nu sangsara tina barang bere ikhlas turido demi kepentingan balarea. Nu matak desa Tambak Mekar mah subur, makmur, gemah, ripah, loh cindawi. Goh, beres kelan karaos. Laras tah. Disebut teh perelek jadi unga poe sidaqoh. Saridona Itu saikhlasna eta nu teu boga teh malahan dibere. nya kelan. Da eta pamimpin teh kudu bisa kitu mawa masyarakatna kana kamaslahatan. Beres. Timbalan ya Sudah ketegiring akan eta. obat ilaha illallah. Beres akan. Beda ai bijil artis mariweuh nya. Tidak datang selebriti semuanya naik. Lain naon euy bener leuy. Maka Nu diomongkeun ku panita teh desa Tambak Mekar luar biasa leuy. wah akang. Dewek menyahok ieu jadi unga peuting teh. Unga jam 11 peuting teh unga imah teh dipungut sidekohna saridona Beres. dikumpulkeun tiap RT tiap RW anu tungtungna mangpaat keur salarea deuleuy. Sabab ieu Tambak Mekar mah ti urang keur urang ku urang. Artina dari masyarakat oleh makna teh untuk masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Lumatak mudah-mudahan ya program perelek teh cing jadi contoh anu patotos ke program-program anu leuwih gede leuy. Nya ngadidik masyarakat supaya bisa sodaqoh. Nya Mohon. oh sodaqoh teh lain ku duit wae, tenaga ge bisa. Biasa. Ilmu bisa leuy nya. Beres. Lumatak dewek alhamdulillah dewek jadi petugas itu leuy. Tugas naon akang. Tukang nyokotan duit nya jeung bantis. Ya eta. Dewek teh kitu alhamdulillah dididik ku bantis dewek teh teh. Bener halus. Heeh. Alhamdulillah aing bisa jujur di dieu mah leuy. Duit perelek teh ku aing. Saeutik oge teh dicongcai ku dewek. Heeh. Hak batur. Hak batur di leuy sabab nu nyokot hak batur teh wah cilaka leuy. Wah atuh Bahaya pamali. bahaya. Nya aya hak batur teh kade leuy nu mata kade cing apik. Komo urang salaku ngabogaan keluarga maraban anak pamajikan kipayah teh kudu apik kade. Heeh. Bisi ladang teu paralugu komo ladang selot makade leuy. Ladang judi dibikeun ka anak pamajikan jiga nu heueuh teh teh euy. Jiga nyaah ka anak pamajikan dibikeun ladang judi, ladang selot, padahal secara teu langsung eta teh ngaracun. Ngaracun deuleu. Racun. Bakal jadi sum-sum, jadi balung, jadi baga pangawasa di dahar ku anak jeung pamajikan. Bakal ngalir getih haram. Sabab naon? Dewek rek nanyakeun, ari judi haram? Yakin?
jadi duit menang tina judi teh haram ayeuna dibikeun ka anak pamajikan berarti ngalir ke ti haram nya oh mata kula kaget lamun anak urang teu pupuguh gering ripu nya aya nu cilaka teu pupuguh boa urang salaku salaki marabanana teu apik mata kudu apik deuleu heeh bontongor kade leuy mata kah deuk maena mare ku guru we kebantis nya bisa nuar kai aing meureun bisa ngara gaji kai leuh heeh buburuh we ka bantis leuy alhamdulillah kamari ge dibantis aing mah wadah di di restoranana heeh ngan dipecat aing teh piringna pada reupeuss yang tara-tara si cepot ngomongna bener pangaruh ganas meureun nya pangaruh loba gantungan teh nya luar biasa ieu gantungan mereka euyeup kieu deuleu tuh alo sagala aya mah poe kade sinen bisi katingang ganas deui aya tragedi kan oh teu aya ganasna diganti ku walu leuwih gede goblok atuh leuwih jangan lilis madu teh eta mah jadi lilis madu teh eta lain saha di luar teh guntreng badranaya punana panginten sieun nah kadieu atuna lain titah ka jero sawios eta masuk ngisinkeun lah segala dikaresekan gitu tolong aja deladu lain bapa aing geuleuh naon ngawaku naon ka aing aku mah gitu kan manehna mangeunah tuh di jero di pasian tuangeun dibantis belum sampo itu camuy teu ada harga ieu selai ganas waduh itu ngadahar ranginang anjir ngadahar wajib jeung kelerna sugan eling ka anak ngalungan dan teu lamun ka bapak diteng wae oh pak itu mun babu kitu si eta siap wakil tak kitu Kasep Arjuna jadi kudu mangfaat kurang hirup dudinya timalan atuh satuluyna aya naon hidup teh pangna datang ka dieu sate acana kaula teh hatur samunuhun laksa ketika bingahan eyang kana sagala rupi piwejangna bakal dijantenkeun jimat parepeh kang wayat dalem syukur satrasna kaula ka dieu teh bade laporan eyang laporan naon bade nguningakeun kajantenan kajadian naon ngeunaan nagara Astinapura bener anu kiwari satos da ditinggalkeun ku Kangjeng Rama Pandu Dewanata leres apan ayeuna teh dicekelna teh ku Kurawa tahun ngaku anjeun peureun Kurawa teh pan benci ka Panawa teh ti aali apa tapi geningan jauh tina panyangka eyang naon teh ya Kakang Bima teh kaitu nagih ka Astina nagih Astina timalan sabelah nagara kanggo nagara kanggo Pandawa tuluy tah luar tina dugaan sadayana Panawa naon teh ya Astina teh dipasrahkeun eyang nagara Astina dipasrahkeun sanes sabelah tapi sadayana ka saha ka Panawa eyang Gusti nomor beng Allah jadi Bima teh nagih janji ka Kurawa jadi Astina teh dipasrahkeun ka Panawa sadayana toba
mata ulah goreng sangka teh kitu geningan luar biasa Kurawa Yusuyudana bersih hati anjeun Suyudana bagja jadi dibikin teu sabelah sadayana agan Duryudana bagja sahilai goreng hati Duryudana ngangap goreng wae ka Kurawa panah Kurawa incu aing Pandawa incu aing bagja kasep kamana atuh Bima nah hayang pangi caritana kumaha ai caritana maduka nanging ieu teh dipasrahkeun timalan ari Bima ka mana ta ayeuna teh Kakang Bima teh nuju ngalaksanakeun syaratna aya syarat ari syaratna naon ai syaratna mah teu pira eyang naon nyaeta kanggo ngagentos para Kurawa tempat cicingna para Kurawa teh Kakang Bima teh kedah ngababad hiji leuweung jadi supaya Kurawa aya tempat ngababad leuweung anu mana nu kudu dibabadku Bima teh kasep ayeuna teh nyaeta Kakang Bima nuju angkat ka itu ka mana ka leuweung eta leuweung naon anu kudu dibabad teu aya sanes anu kedah dibabad teh nyaeta alas amer eyang naon anu kedah dibabad teh nyaeta alas amer leuweung amer timalan eyang dititah usaha cobi eta nya Kurawa eta anu ditahna saha Resi Dorna timalan jadi Bima teh ayeuna teh keur init ka itu timalan ujar menang Gusti Petengnya Tinira Wisma ujar menang Gusti Petengnya Tinira hati nira lir kalimpudan mega budara aworlan mega putih wala salin sumabda Begawan abiasa sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali tersangka dina manahna cikene nganuhunkeun ka Kurawa ayeuna geus dijawab deui yen bener-bener Kurawa teh julid bener-bener Kurawa teh dendamna ka Pandawa itu ujaring carita bagja tedaulat Arjuna timalan wayahna susul Bima titah balik deui maksana kumaha da Kakang Bima teh parantos tebih maksana weh teh kumaha pokona titah balik deui we sikaya naon teh asun aki-aki teh kumaha kawas anu teu apa naon sun ieu teh naon teu ngartos eyang cobi Arjuna iya anjeun apa alas amer teu apa ya alas amer teh hiji leuweung Simagonggong leuweung gonggong Simagonggong hiji leuweung angker
sangat satu marah satu mati jama marah jama mati lamun eta asup kata leuweung tong boro-boro aya jelema asup kata leuweung aya manuk ti leuweung tatangga ngaliwat ka leuweung eta ngadak-ngadak ti kubrak paeh harita keneh ai ayana ku sangat-sangat dedemit ngungkul seolah-olah lanceuk maneh ter diparabkeun ka dedemit siluman di taleuweung aduh iya aya anak lain aya anak hirup teh heula keneh salira jeung kaula teh Atuna Kakang Semar teu naroskeun isi abdi mah teh terang naon-naon. Sanaos isi abdi paratos kolot isi abdi mah kurang gaul agan. Aya anak ganeng. Yang Bapak aing sarekan muni puas kana hati aing. Padahal mah bale nunggu asbak gitu man. Jadi ieu Kakang Bima teh seolah-olah diparabkeun kana demit. Wayahna Arjuna init susul Bima. Parantos tebi lamun kitu sarana bejaan inu maneh. Kuntina librata cenah ngadoa ka dewa supaya Bima balik deui ulah tulus ngababat alas amr. Bahaya hancur Bima diroeg ku demit-demit. Aduh eyang ieu teh kumaha kaula teh raos eyang anu leuwih teu ngeunah asup ka nagara siluman bahaya timalan hayo ini bejaan Bima tita balik deui timalan eyang bejaan anu maneh dulu maneh timalan eyang ayo geura ini berak lu mah pacuk mah ku amit eyang Ormios yang berat. Ya anak. Ngahaja sangkan Bima paeh teu dibejaan teh sepuh jisim abdi teh mawas diri jisim abdi saha da teu wawartos ka jisim abdi ngukur kana kujur ngumang kana awak jisim abdi sepuh tapi apa alas amar teh terang atuh naha jempe wae teu naroskeun ka jisim abdi ari jisim abdi majarkeun nyanyahoanan saha jisim abdi ayeuna geus kieu rek kumaha kalakah katawa cing yakin sepuh kodrat irodat numur beng alam ieu parantos kieu ulah gentar cing yakin sapanjang niatna leres sapanjang niatna karena Allah ribuan malaikat anu bakal ngabantosan kumaha lamun cilaka incukula jelema mah lamun teu salamet cilaka tapi pan usaha tajisim abdi bade usaha bade nyarek anapun panginten engke digugu manginten syukur henteu wanyangakeun karena urusan kodrat tirodat tu pangeran cing yakin cing leuleuh carina mah di dieu keun jisim abdi nu bakal ngiringna ngilu Semar jisim abdi bakal ngiring salametkeun incu aing Semar salametkeun incu kaula Semar salametkeun sae mangga
pun anak pilih hoyong pernah kerki mah teu hayang cenah balik we kitu. Ya keriweuh kieu mah. Kita langsung we gitu. Yang gadenge ku aing panita mung panggil aing. Hanas aing rek make nyelang njem duit heueuh. Wah tulus ujang aing. Dipotong jeung Cemar. Buru-buru susu Bima Semar. Sae mangga sepuh mangga. Cing regreg sepuh tuang putu Bima pangkuh dina kayakinanana nyerek deleg daya di pangeran salianti Allah la ilaha illallah tadi ge pan kitu saur salira ilmu anu kedah jadi pondasi teh ilmu ka pangerana disim abdi parantos paos ka juragan Bima bagas Semar tapi keukeuh hariwang sacara manusia mah disim abdi ga hariwang nanging urang tarekahan we sok badrana ya permios bra Anas dipuji Kurawa lemes carana hayang maehan Bima hayang maehan Pandawa ya numur beng alam mudah-mudahan dibuka lawangka tobatna para Kurawa mudah-mudahan cing eling cing salamet Bima cing salamet anjeun Bima bukan niraya lu mumuruwit ini layang rana wiwit ini layang rana sangka gening Kurawa teh julidna luar biasa Hanas kaula geus muji tapi geningan sarua we jeung marapkeun lanceuk kaula kadedemi Kakang Semar ieu nu kadieu Kang aya anak sakali deka rek naros ka salira Kakang Badranaya ari salira uninga alas amar disim abdi mah teu terang sepadan teu terang naon-naon upami apa mah ku jisim abdi duartosan panginten kumaha atuh ayeuna urang susul bae ayo Kang mangga tapi meureun Kakang Semar pernah apa eta teh demi tungkul ari saurna mah kitu saurna da teu apa terkieu jisim abdi mah teu acan nincak acan jisim abdi sanaos jisim abdi parantos kolot tapi teu acan terang ayo Kang mangga jadi teu apa di teh curig jarian nungkul teu apal agan teu apa pernah panggih jeung curig teu acan pernah panggih jeung pocong teu acan aing ngaca pernah ngaca
kantos ta eta jurigna. Aya naon deui agay? Warkawis jurig aya naon deui? Situasi bagus ya Kang. Kakang Badranaya iya nun. Sakira-kirana kakang teu apa kana jurig atuh kudu mineng ulin ka leuweung ka. Nah di leuweung aya jurig teuing teu nyaho. Atawa neangan curug anu pika keungeun. Atarawa kakang Semar make wig. Tuluy ngaca percis pisan. Nyaeta nu sebat genderuwo kakang Semar. Hahaha, untung seuri. Laras agan laras. Lamun bisa mah akang dina waktos ayeuna ngunclungkeun maneh kana sisukan garing. Tuluy kakang Semar teh maot tuluy jadi juri. Astagfirullah. Taingan Arjuna kukuna keongeun. Sing horeng nu kieu we sabab dina Si kuat. Bapak ampun Kebina-bina teuing sa Anas aing di depan ampun goblok. Ai sia teh. Awas lain kakolot sia teh. Bapak ampun bapak aing mah teu ridho aya anak. Alah. Bapak aing mah teu ridho ku sia dikitu-kitu goblok. Bapak, aduh, bapak. Nanaon aja teh? Ah, bapak. Jore. Yang durakati kolot dadakan pisan leuy. Instan karma jadi teh euy. Kontan aing diheurian ku sidawala. Dan mata kade ulah campelak kanu jadi kolot teh kitu leuy. Ka kolot nanti ka bapa ka inung komo ka inung mah leuy. Dong borot campelak kanu jadi inung. Ngaluwihan basa kanu jadi kolot eta geus dosa leuy. Gitu komo ngonghap campelak kanu jadi kolot. Sabab durakati inung ti bapa mah lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur. Dipake pangaret bingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake suluh teruhai. Mata pusing anu niup hirup reul cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung mangi kokotor. Dorakati inung ti bapa makomo kanu jadi indung mah wah. Sabab naon tingali nu jadi indung perjuanganana. Inung ngakanung 8 bulan melenung tapi inung henteu punung. Sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung. Sanajan anak rungsing inung telah ieu pusing. Mata pantes surga itu ada di telapak kaki ibu. Mata kade pepeujeuh Mang Cepot ka sadayana. Geura mulyakeun nu jadi inung. Berat perjuangan nu jadi inung leuh. Nya sanajan pangkatna awewe anu sebut lemah tapi geningan wala. Hamil 8 bulan dan lalaki memuak kuat mual. Nya. Oh, lalaki mangan saugri kitu na we bisa teuing. Kitu na. Hartina berat teu sanajan kaum disebut kaum lemah, hartina ku urang teh kudu dihormat anu jadi indung teh nya. Ulah nepi ka lain anu harti nyepelekeun bapa ge perlu dihormat nyan. Anu leuwih ti heula pan kitu saur Kangjeng Nabi ge nya. Saha anu kudu dipihormat yang Rasul Umi 3 kali nya kakara bapa lain anu harti nyepelekeun. Hartina perjuangan indung mah berat teu.
matak muliakeun nu jadi indung upami aya keneh nu jadi indung muliakeun nya ulah dinya nyeri hatena bahaya sanajan urang getol salat getol zakat sanajan urang ka Mekah ungat tahun tapi ngaraheutan anu jadi indung kabeh relas aya paedahna deuleu nya percuma deuleu ridho ti indung mah sabab naon pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana nu matak muliakeun nu jadi indung teh nya sok ulah camplakan nu jadi indung teh sabab lamun ibu-ibu bapak-bapak adik-adik hayang mulia hirup di dunia muliakeun nu jadi indung nya oh upami parantos maot kudu sering urang teh jarah kubur kanu jadi indung lain jarah kubur ka mana karep urang teh nya ulah salah kaprah kanu jadi indung doakeun nu jadi indung teh Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira tepira 5 kali teh sapoe beres salatnya indung mapan wah nepi ka urang gede ge nyapekeun terus deui ya di halaman Balai Desa Tamak Mekar Kecamatan Jalan Cagak teh di Subang ku apukana pemerintahan Desa Tamak Mekar anu sesepuhan ku Bapak Dede Ruhendi SPDI Bapak Kades Tamak Mekar si ganteng kalem luar biasa dina hari krida pertanian sareng bilang kala Desa Tamak Mekar anu ka 43 tahun nyata tahun 2025 alhamdulillah seueur simpatisan dewek leuy aya Bapak Ela Ruhendi MPD Ibu Kades Ketua Tim PKK Desa Tamak Mekar Bapak Anang Suherli Bapak Syarifudin Bahari Katena Pikang Guru Baib Ketua Panitia Cing Engal Damang kamari anjeunna geubis dina motor nya atuh Bapak Agus Cucu Sudrajat Bapak Dede Darusman Ibu Destri Rublianti Ibu Lili Suryani Bendahara atau staf desa Bapak Narlin Bapak Ari Ardiana ST Ibu Apipah Joharol Hayat Ibu Tika Nurhayati Ibu Tia Agustina Ibu Winda Fitriana Bapak Amin Sutisna Bapak Aib Sepul Amin Bapak Ade Suryadi Bapak Enti Sutisna Bapak Dedi Setiabudi atau pangaresana Bahantis aya kalau tuing teu jeung si mana jeung sehat abah Bapak Haji Sukendar Ketua BPD Tamak Mekar Bapak Anwarno Bapak Ustadz DP Sepuluh Ibu Lia Lisdiani Bapak Nurholis Majid atuh Serka Nur Halim Babinsa Ketua RT hiji nepi ka RW 7 Ketua RT hiji nepi ka RT 28 alhamdulillah wah di mana-mana atuh sadayana para panitianya anu parantos ngiring lumangsungna ieu hiburan atuh ka sesepuh Akidono bos di Diko Karya Alam bidang pengelolaan air bersih Abah Haji Entis Bapak Haji Dewan Agus Hendra alhamdulillah oge ieu Tamak Mekar teh ngeraih juara katilu perpustakaan desa tingkat kabupaten keprok alhamdulillah dulu oge kasumpingan tadi siang